Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 4. Dina dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan aksara gede atawa huruf kapital. Nah, materina aya dina halaman 63. Nulis ku aksara gede. Hideuk tangtuna geus apal kumaha cara make aksara gede. Sangkan leuwih paham, ayeuna hideuk diajar cara nulis aksara gede. Aksara gede biasana dipake lamun urang kahiji ngamimitian nulis kalimah atawa memulai menulis kalimat. Kedua, nuliskeun ngaran jelema atau menulis nama orang. Sareng anu katilu, nuliskeun ngaran patempatan atawa menuliskan nama tempat. Jadi tempatnya ada namanya ya. Nah, pek ku hideuk titenan contoh kalimah-kalimah ieu di handap. Buka hiji, abdi miyos sakola sareng bapak. Berarti anu aksara gedena nyaeta huruf A anu dipayunnya ngamimitian nulis kalimah. Anu kadua, Agus jeung Dodi sobat dalit ti leuletik. Huruf kapitalna atau aksara gedena nyaeta A sareng D. Agus sareng Dodi teh nyaeta ngaran jelema atawa nama orang. Anu katilu, isukan ain rek balik ka Ciamis. I huruf isukan nyaeta ngamimitian nulis kalimah. A-na ayin ngaran jelema. Ciamis nyata ngaran patempatan atau ngaran kota, huruf C-na. Nah, ayeuna pancen hidup di bumi anu kahiji. Peku hidup benerkeun ejahan jeung tanda baca ieu paragraf. Terus salin dina buku pancen. Saur Menteri Kasehatan Siti Fadilah Supari di Jakarta, kasehatan teh penting keur urang balarea. Sehat nunjukeun yen urang aya dina kaayaan bagja. Sanajan urang boga harta nu loba, lamun kaayaan awakna teu sehat mah tangtuna kabagjaan urang taya gunana. Ta pancen nu kahijinya mangga ku hideuk langsung wae seratan anu leresna kumaha aksara gede nu leresna. Ayeuna nu kadua bagian B, ngalengkepan kalimah jembar ku aksara gede. Ditenan contoh kalimah ieu di handap. Contoh nu kahiji aya nya halaman 64. Didi nyabak ka Bandung kamari. Berarti anu huruf ageungna naon we? Didi nyata ngaran jelema. Terus Bandung B-na nyata ngaran patempatan. Contoh kedua, barudak latihan ngojay di Karang Setra. Barudak B-na ageungnya eta teh mimitian nulis kalimah. Terus K H sareng S Karang Setra teh nyaeta ngaran patempatan, ngaran kolam renangna. Nah, pancen hidupna nyaeta anu 10 nomor dina halaman 64. Ku ibu dibacakeun nya. Pigawe kawas contoh dina buku pancen. Nomor hiji, isukan barudak kelas 3 rek ka Museum Sri Baduga. Nomor 2, dadang keur ka pasar baru. Nomor 3, Udi keur sasapu di sakola. 4, bu guru nerangkeun pupuh ka murid kelas 3. 5, Pandu meuli manglet ti Palasari. 6, Jajat keur nulis dina meja. 7, Tati keur mantuan indungna beberesih di imah. 8, Hideuk kudu getol ngapalkeun ambeh naek kelas. 9, Bulan hareup barudak kelas 3 rek ulangan. 10, Murid kelas 3 keur diajar basa Sunda manis saregep pisan. Nah, jadi pancen hidup dina halaman 64 nya anu paragraf sareng anu 10 nomor. Kada hilap. Aya 3 nya nyaeta kumaha nulis aksara gede teh ngamimitian nulis kalimah.
ngaran jelema sareng ngaran patempatan. Jadi tempatna nu aya namian nya. Misalna teh pasar baru, nah eta berarti P sareng B na ageng. Lamun misalna di pasar, nah berarti henteu nya, da eta mah keteranganna wungkul janten biasa wae alif. Mung sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu, hapunten biri aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.